Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au waladin sholih au ilmin bimunafihi. Kersana sohibul maksad sekeluargi hurmatun pribados pangresa Bapak Kepala Desa ugi sami hurmatun pribados teka kantun kersana MUI ugi sami hurmatun pribados sesepuh agama, sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat anu sami nambah hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipayun pribados sabada ngahaturkeun salam kawilujengan puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah notos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku aosan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Khususna sohibul maksad sekeluargi utamina pisan kamurang kalih anu disyukurkeun nana sabada dihitanan. Alhamdulillah hakikat nama pitulung ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatna sohibul maksad dina ieu wengi sejanagerakeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wirehna anjeunna parantos tiasa ngalaksanakeun kana sebagian amanah Allah. Alhamdulillah urang sadaya selaku sepuhna, wargina, tatangina ngiring kabarokahan. Wirehna urang sadaya tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat, diganggu heula sakedap, urang sami-sami ngalaksanakeun kana perjanjian urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngalaksanakeun kana kasangem urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala nu umum disebat ibadah. Punten parurah ieu sadayana warga di dieu agamana agama Islam. Bapak Ibu sadaya agama Islam. Alhamdulillah mudah-mudahan sing janten doa anu diijabah ku Allah. Kituna oge nya ai dinu seueur batur kieu mah dinu ragem kieu nya Pak nya kumaha umumna we lah ceuk batur Islam kitu hanas di luar mah nya masing-masing nya Pak. Akan bada ieu mah naroskeun soten sanesna naon wireh profesi simkuring dina ajaran agama Islam. Jadi sakedik ageungna abdi bade nyarioskeun ilmu kagungan Allah nu bersangkutan sareng urusan hirup urang di alam dunya. Ilmu sanes nu kiai, sanes nu ustad nu ajengan, kiai ustad ajengan bujeng-bujeng ka ilmu. Jiwa raga katut nyawa ge Gusti nu kagunganana. Ilmu ge amanat ti Allah Ta'ala sanes kanggo batur. Ilmu dititipkeun dipihapekeun ka kiai ka ustad ka ajengan hasibu anfusakum kanggo ngaintrospeksi dirina masing-masing.
Sabab saur Allah ge kitu. Sok aranjeun geura aritung diri masing-masing entong sok ngitung batur da jaga ge di akhirat kami moal ngitungkeun amal anjeun keur batur amal batur keur anjeun nu bakal dihitung ku Allah teh karya pribadi masing-masing. Punten kanu hadir sadayana ka bapak sareng ka ibu abdi ieu nyarioskeun ilmu Allah bade khusus kanu gaduh damel kanu gaduh hajat. Naon margina data di oge pan ilmu teh amanat itu ari amanat ulah sok diayang-ayang sabab aya nu gaduhna di mana aya nu gaduhna nyuhunkeun baru pasikeun aya nu teu nyuhunkeun mantong sabab kiai ustad ajengan pamenak abdi mah teteh teu diwajibkeun nitah salat itu ustad leukeun maka nitah salat non teh naon margina sabab setiap tiap wanita kudu sanggup jeung muruhanana. Mun ustad nitah salat sok aya nu mayar tara nu miwarang kana salat mah Allah sabab Allah mah boro-boro salat teu salat ge dibarere wae nya teh Pak. Naon atuh kiai ustad ajengan ya'muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar ya'muru soten Allah da ustad mah lain pangeran. Kiai ustad ajengan mah kana ibadah sanes miwarang tapi gorol bakti umajak kanu keresa kanu ridho kanu hoyong yuk urang diajar ibadah acena alim entong ulah sok ngaleulehianan pangeran ai Allah taala teu pusingeun ku jelema weureu nah ai ustad ripuh itu nanaonan teh tong ngaripuh-ripuh maneh pek nek wareureu nek hararideng oge da itu nya. Kiai mah kana ibadah teh sanes miwarang umajak kanu hoyong kanu ridho yuk urang diajar ibadah tapi ibadahna teh nu kiat urang we anu mampu urang sesuai sareng kemampuan urang anu lepat kiai ustad ajengan sanes ngalarang sanes nyaram sanes nyarek nya wayan hauna anil munkar ngemutan upami kersa upami ridho diemutan nek bengal wae mangga nek pusingeun ge kanu salah pangeran kanu nyieuna nya da pangeran mah tara dengdek topi kanu bageur nyaah kanu teu bageur nyaah kanu sok mabok nyaaheun Allah taala matak dihirupan oge bakat ku nyaaheun gitu cok Allah kena aing mabok-mabok ge buatan aing ieu mah keur ngajajegane bisi areuweuh batur di alam dunya kitu teteh nu sok gapleh we kena sina panjang umur pan aya wadahna neraka ulah mubadir teuing aing neraka teh kitu ai kitu mah aya lelepkeuneun leuheung we teh kitu teteh Allah mah teu pusing tapi ustad uluh guluhun teh lamun ngadenge aya bangsa teh ngadenge nu teu salat teh najisun teh ditanya ge tara nemalan lamun ngaji kana tauhid ieu teh jelema teh saluhureun Allah kitu pangkatna itu banyak punten ieu mah henteu kanu sanes mah ka sahibul bait teh bungan ngonang Bapak Ibu nu hadir sadayana prayogi henteu maot oh atuh pertanyaan can angeus geus ngajawab ti heula dipengkolkeun kana maot mah muriang itu kade ibu puntennya simkuring aslina di Kampung Jati Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang palih kalereun pasantren Pagelaran 3 Gardu Sayang abdi nyarioskeun ilmu kagungan Allah sanes menang kurah koreh tina koran itu minangka nama kenging diajar ngaliwet baheula sanes nu ayeuna can rame kawas ayeuna mimiti nyabak kitab sapinah teh tahun 63 pasantrenna Keresek Garut Limangan ditonyong di Sumedang ujung kidul pasantren Cikalama 8,5 tahun abdi dinya teras ka Cileunyi di Cileunyi ke Bandung Pusat palih kalereun Lapang Husen teras kepada Larang terakhir di Pleret Sempur Purwakarta keluar di pasantren tahun 87 kirang langkung diajar ngaliwet 27 tahun teu pabelit jeung urusan pengetahuan umum
sabab jalma baheula mah beda jeung jelema ayeuna nu bareto mah barodo nya Pak itu nama ke barodo katuanganana henteu bergiji kawas budak ayeuna barudak baheula mah tuang oge parebut jeung entog nya huut teh memeh dikaentogeun teh ku jelema heula dipais gitu di mana geus kabesekan jelema kakarek dikabudakeun gitu untung harirup oge tapi alhamdulillah waktu baheula keur jelema bareuki kana huut mah teu aya penyakit stroke teu aya darah tinggi teu aya saatosna nuna kana huut penyakit reumai itu nu mah upami urang hoyong sehat wae mending gentos deui kana huut modar 2 poe ge budak ayeuna mah gitu nu matak baheula mah introspeksi saur Allah he jelema lamun anjeun jadi lalaki ti mimiti bijil nepi ka kiamat tong robah sing jadi lalaki mun anjeun dikersakeun ku Allah jadi awewe sing nepi ka kiamat jadi awewe lamun hayang barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf coba bersatu antawis pamegat sareng istri melalui akad nikah putra barokahna eta teh itu menang nyesuaikeun jelema baheula mah jiga bodoh tapi pinter pagawean nutur-nutur buntut bujur muning nutur-nutur muning tapi titah ngukur sawah mah 4 hektar leudeungeun sanggeusna makananana bergizi budak palalinter sakolahkeun nepi ka SMA gusur ka sawah hayang nyaho sina ngukur sawah lamun teu ngisingan maneh jeung anggeus mah teh kitu saatosna makanan bergizi teh palalinter ayeuna mah kana teori mah nya matematika diutamakeun itu di mana geus berhasil matematika dibikeun kanu nyakolakeunana ka bapakna cuk budak nu apal kana matematika da bapakna tukang tani Pak ari bapak tani teh make otak henteu da kitu matematika mah teh ari kitu nya sok perhitungkeun da matematika mah kaituna kana ngitung ayeuna mun urang boga sawah 100 bata paling hade meunang 5 kintalnya Pak ngalektor mopok ngagemuk babad galeng ngaramet dihitung-hitung teh CF 4 kintal jadi tina 100 bata teh ngan meunang 1 kintal setengah dina salila 5 bulan cing sapoena sabaraha gitu tah budak ngaji sakola matematika teh pinterna teh kitu ngahulengnya bapana tah ayeuna mah Pak jiga nama paling kabagian ge 10 perak sapoe itu daripada capek ongkoh menang 10 perak sapoe mah Pak urang jual we sawah teh urang beulikeun kana motor nyaho 50.000 we sapoe bapak malah da ngojek tah kitu pinterna matematika teh kaolo bapakna teh jual sawahna teh puguh teh becus kana motorna ge 2 lengkah teh ningar temokan bubuk ke jeung motorna matak boro-boro 50.000 sawah eueuh motor bubuk teh kitu watakna teh iya kade palawargi sadaya tapi ulah gaduh emutan hubul di pasantren mah panginten luhur ilmuna teu tiasa diukur kitu da pasantren sanes gudang ilmu pasantren hanya tempat milarian ilmu nama di Allah ai Allah ngalungsurkeun hidayah taufik timu ai Allah teu ngalungsurkeun hidayah taufik mah nepi ka paeh ge moal apal tahlil acan abdi waktos di Limangan zaman harita rerencangan sapasantren teh 1048 sapasantren kitabna eta sarua guruna eta ngajina bareng nyanguna kejo sarua wae itu nu 1048 alhamdulillah nu jadi ustad kamalangkem 3 nu jadi lebe 2 sesana duka jadi juri duka jadi naon padahal kitab sarua ngaji sarua naon sabna sabab pasantren lain gudang ilmu tapi tempat milarian nya ai Allah teu ngalungsurkeun hidayah taufik mah garing we itu malah mah aya nu aya nama jadi ustad da puguh disebut ustad dan ku batur salemur pedah tas ngaliwat puguh teu apal tahlil acan pandatang ka lemurna teh balangah we teh ketangana alah gapleh we aya teh ustad gapleh teh kamalangkem di dituna teh
nya itu jadi ampun paralun abdi sanes agul ku payung bututnya bilih weh sabab ti tadi ge cing carengos we lalaki gitu teh jelema teh bener henteu saya kitu teh nya ustad wae sasalamanana ngigir jeung abdi teh naon sabna sabab jelema mah boro-boro kasebut kiai ustad ajengan asal kadeleuna jelema jabrik disangkana mau burung garong wae teh itu kan wae hayangnya nepi ka pelebah mana itu bapak ibu kagungan soca gaduh ningali henteu dah aya teh ngaji tauhid teh kitu pajarkeun teh panonton ningali lamun nya soca tiasa ningali entong-entong ningali ka panggung kamu balik jabri kieu soca bapak sareng ibu teh gaduh tatangga halis ngaranna eta teh sa RT teh jauh imahna ge adak suhunan tos sabaraha kali soca bapak ningali halis bapak matak pada dasar hakikat nama soca teh lolong ieu mah nolol soten supaya pantes jelema toh bukti nama geuning teu apaleun ka tetangga-tetangga acan komo lamun ningali ka jalma anu tebih nya teu Bu itu naon nu ningali mah ilmu mah ningali ayeuna ibu nuju caralik di dieu masing nuju mayun ka palih dieu teh ka palih mana ka palih kaler mayun ka dieu Pak kalernya misalnya bumi ibu di palih kidul sanaos bari perem bakal katingali ku ilmu bumi ibu mayun ka anu piringna aya 18 deui dan 2 mah dipek-pek bapakna cangkir apa tah nu kitu disebat ningali nya teh Pak ade ulah lawora sok lamun abdi lebet ka masjid jam 12 peuting lamun teu dikepung ku urang dieu mau burung mau jam jadi teh padahal mah kiai teh nya tapi lamun bangsat di kopiah di samping buse ka masjid pedah gunul disangka ustad we nek mau mik oge teh deh da kitu paningali panon teh ulah lawora ade ulah lepat ningali urangannya mata kedah gaduh ilmu teh eta pang abot-abotna ngaos di Sumedang Pak di palih kidul tadi Cikalama Kapungkur mah kecamatanana nuju ka Cana ka Cikruh keneh itu Kapungkur mah pasantren Cikalama alah kasiksa di Cikalama mah budak ayeuna mah moal hirup ngaji di Cikalama ulah lawora sabab di Cikalama mah ngawitan ngaos teh jam 3 janari teh tos digugahkeun nya nalar kitab aalitan weh Jurmiyah Sorof Yakulu Imriti Alpiyah pas bedug subuh tos bedug subuh teras berjamaah nya beres berjamaah teras sorogan tos beres sorogan dugi ka jam 8 neme ngawitan balagan dugi ka setengah 12 itu lamun urang nek nyangu teh karek nyiuk beas ge kaburu adan manten tuna deui kaburu berjamaah duhur ngaos deui ti lohor dugi ka jam 3 saparapat setengah 4 kaburu asar deui can ngejo ti jam 3 teh da kitu ngaji bareto mah asar ngaji deui nasrif nias ngawuku ngabina segat paslun segat bismi isim goer munsorif narkib tah di Cikalama 24 talaran ti asar dugikeun ka magrib ti magrib ngaos Al-Qur'an dugi ka isya ngaos deui beres-beres jam 12 wengi aya-aya waktu ngejo jam 12 bari kastrol sadayana di jero balong itu nya da santri mah kitu di pasantren keneh ge ilmu teh tos dianggo upami urang teu kabagean kastrol ngantosan weh rerencangan nuju ngaliwet nya asak weh misalna urang ieu tos asak liwetna da itu nama kiai ustad ajengan teh sesajil mah teh hidang wungkul Pak teh da di ponok teh eueuh nu wararaga itu matak sok nitah soleh ge bubuhan geus eureun mah di ponokna keur di ponokna mah eueuh nu walagri itu ulah sok cari rigih teuing jadi ustad teh lah apa tukang ngaliwat mah eueuh nu bageuran balangah saeutik jeung babaturan senal tetangga ge tajong itu bawa katungku pakai ngaliwat asak senal sabulat teh pakai ngaliwat nu bogana ka tetang ku teteng tinggal hiji ai dipake da ngerakeun nya dipake ngaliwat teh kumaha ge itu
aya santri nu mamawa kasur ka pasantren teu aya dalih nek ngadon hees nek nyiar ilmu nu mawa samak ge paling kuat sapoe isukna dibeuleum pake mirun seuneu nek naon make ngadon sare di ponok kitu santri baheula mah Pak itu nu baheula mah nya nyaranak piring moal awet itu awas presiden wedadaharan di piringan ai butuh keneh ku ilmu maka karek-arek menyiar ilmu na tong yang diajar senang kumaha tuh santri dalaharna kana naon kana daun di mana daunna menang madog teh nu jadi ustad teh sabangsat kadina teh mata lamun geus aya di lumur teh nulu nu maling teh guluhun deh Pak hanca manehna tadina itu terang-terangan we ieu mah moal disubut-sumbut komo barudak nu ngarora keneh malah mun asa nu pangaingna teh ilmu teh itu ulah lalawara ilmu Allah mah da keur ngadeukeutan Allah lain keur ngadeukeutan tetangga ade boga babaturan nyesihan geus garing mah Pak teh saha we nu pangheulana butuh gerawas-gerawas we suga namu teu aya itu datang we ka lemur kade cenah kudu apal mana barang batur mana barang urang teu poe geuh manehna mah geus eueuh nyogotan nu batur nya mata lamun der teh mahekeun sangu tina kastrol kana daun nu meunang madog dea teteh geus teu aya sanguan teh lain dibikeun kanu ngadagoan dialungkeun ka balong sanajan nu babaturan teh namprak leungeun nginyeum kastrol alungkeun ka balong naon sabna ceuk Allah kudratul abdi kasbun mun jelema boga kahayang tong hayang ting dibere ku batur usaha mata kerelep ka balong eta teh lain ngewa diajar ngalaksanakeun ilmu Allah supaya babaturan bobolokot kitu teh nyiar ilmu teh mata balik lagi ka balangkem itu ulah lalawar itu ilmu Allah pasantren jika lama gitu kapungkur duka nu ayeuna mah ya tah ibu bapak salami abdi kurah koreh jelema bodoh kieu kurah koreh kana ilmu Allah salami 27 tahun sing horeng geuning ilmu Al-Qur'an teh teu seueur dilebetna teh mung dua-duana eusi Al-Qur'an di jerona mung dua-duana hiji Al-Qur'an nyaritakeun jalan bener kadituna ka sawarga dua Al-Qur'an nyaritakeun jalan salah kadituna ka neraka ceuk Allah inna dina indallahil Islam awas kalimatna in lain ida beda aya in aya ida ari in mah program ari ida mah instruksi upami di parurah mah di desa nya ari program mah urdes ari instruksi mah pajeg lamun jelema boga hutang pajeg masing kalangit katujuh ge mau burung diberi dah hutang eta mah tapi urdes mah nya ai kira-kira sanajan aya ge diurang ai butuh kayaknya mah huapkeun heulaanan kewe aya sesa subuh moal dibui teu mayar oge tak kitu sing emut Islam ti Allah taala na diturunkeun ka alam dunya ka jalmina sanes ida sanes instruksi tapi program nawisan jalma kami boga dua jalan hiji jalan bener kaituna ka sawarga dua jalan salah kadituna ka neraka sok parilih ku anjeun ka mana we nu kira-kira katanagaan kitu ti Allah taala nama ngan lamun sakali-kali anjeun panganguran heug gue milih kana agama Islam kami paling mikarido hanya aya kata paling mikarido lain berarti urang milih ka neraka ulah teu sabab cek Allah wal jannatu hakun wan naru hakun pan gitu sok diaraos pan gini di makamnya di mana aya nu pupuh sok diaos dina talqin lain ngabejaan nu maot dan nu maot mah masing digorowokeun ge moal kada-kada kluncat deui moal eta mah maca talqin teh ngabejaan dulur-dulur nu harirup keneh hei dulur-dulur cek Allah wal jannatu hakun wan naru hakun hei jelema kami boga sawarga menang nyieun kami sorangan eueuh lurah hiji ge nu mantuan bakti ka ditu menang sorangan menang Allah taala ceuk Allah aing nyieun sawarga seten mangnyieunkeun bisi maraneh hayang kitu kadua kami nyieun neraka ieu kami nyieun neraka lain butuh bisi maraneh hayang
mata kami nyieun sawarga hak aranjeun kami nyieun neraka hak aranjeun peke parilih ka mana we nu kira-kira katanagaan ti Allah nama kitu bade ka sawarga mangga ai gableg modal mah ceuk Allah da jauh sawarga teh bade ka neraka wae mangga ai ngahideng sakitu ge mang nyieunkeun kitu mangga ieu mah lamun batur hayang ka neraka teh ulah we sok ulah sok sayong ge ngewa lah ceuk Allah ge bae gitu malah kudu bersyukur lamun aya tetangga ka neraka teh nah make bersyukur lamun tetangga urang ka neraka sawareh meureun lahana di sawarga rada lega meusan bagian ustad gitu atuh ka sawarga kabeh mah rupa boga sawah 10 bata boga anak 7 nek di mana nyicingkeun anak itu nya tuh Pak tah ngaos kolot mah kitu ngaji tauhid teh eta beda jeung budak ngora kudu ka sawarga we kabeh breg mah ka sawarga ka bagian 2 bata sawang mah pan rugi urang itu ai kitu mah aya nu ka neraka ceuk urang bu bade ka neraka nya jauh ka sawarga mah teu katanagaan tadah adeung bade ka neraka we wilujeng bu tong hudang deui nya ngalelep ka neraka nasi nepi ka lapisan ka-7 kitu naon bangana itu nya tayeuna teh Islam teh ku seueurna kiai ustad ajengan teh lain namah katauhidan lain namah getol ibadah kalah namah aut-autan di Islam teh da baheula mah anyaran Islam asup ka Indonesia apaleun ulama baheula mah keur ngajaga ketentreman umat Islam sa Indonesia nyanak pimpinan hiji Imam Syafi'i ti Sabang nepi ka Paroke teu aya nu cekcok urusan ilmu urusan ibadah nah kabeh dieunaakeun sangeusna cing barereset jelema nu bararaji teu bika lieur itu taraweh ge nu saurang 23 nu saurang 11 nu saurang 8 nu saurang 47 ceuk nu bodoh itu taraweh teh jadi kieu gitu di mana guguruna sawareh deui nanyakeun ka ustad bu ustad hafal sejarah Pak Ustad kumaha teh taraweh teh jadi kieu urang mah tong loba omong da ibadah mah alus cenah kabeh ge atuh dialuskeun kabeh mah beuki lieur we nu bodoh teh tah teh lain jawaban teh mah era we teh mah teu ngajawab deui pan aya sejarah tingali itu terajul semah pada salat subuh teu maca kunut kade cenah beda agama teu paneanangan pi omongeun wae teh aya semah datang ngadon salat di masjid urang ting gering ting naon curugna teh ngeper we buat ting liliniun dah cenah moal burung beda agama kalah neneangan kariweuh di Islam teh loba guru teh ayeuna teh itu naon sabda ngaji lagi ngaji rame beda jeung nu baheula mah tara itu imanuna bid'un wa ainun subatan jastat milanha ahlu fadlin ya dumu ceuk nabi sahabat kade sok tempokeun mun kaumuran ku anjeun di akhir zaman mah agama Islam teh bakal 77 golongan ceuk sahabat Gusti Rasul atuh ai loba kitu cenah nu mana nu ditarima ku Allah nu 77 golongan teh kabeh ge bakal ka neraka anu diterima ku Allah nu mana nu diterima ku Allah mah nu iman jeung nu takwa nganu iman jeung nu takwa teuing di mana teuing di golongan mana ayana matak mun urang aya di sunnah wal jamaah ngewa ka percis boa nu iman jeung nu takwa aya di percis hanas ku urang dipika ngewa tungtungna batur selamat urang nu doraka ngewa ka Muhammadiyah boa nu iman jeung nu takwa aya di Muhammadiyah matak urang mah ulah saling pika ngewa wa asyiruhunna bil ma'ruf urang bersatu pira kadar ngadon hirup di alam dunia moal 200 tahun engke ge moal burung diidek tetangga nak kudu neangan pi omongeun itu sing alakur we keun bae paling oge lamun aya nu salat yang hareup ngetan bejaan we aya salat teu batur kitu we lah itu ku nenek ngeper nek joget manteng jadi cekcok itu ieu mah aya nu tahlil bid'ah gitu aya nu rajaban muludan bid'ah ditanyakeun teh naon Pak ari hartina bid'ah teuing nyahona teh doraka samanukna teh padahal bid'ah teh tina bid'un berlipat ganda gitu ulah di mana doraka wae kumaha naon cenah
tahlil mah bid'ah cek urang heueuh mantak dilaksanakeun ge bid'ah urang mah ngamaknaan bid'ah tapi mana bid'un tudaifu berlipat gana ganjaranana itu ai batur mah nyahoana teh bid'ah teh doraka we kulu bid'atin dolalah wa kula dolalatin pinar padahal wa min ba'dil bid'ah pahwasana itu saur jeureumnya mah punten Pak Ustad ya punten itu urang ngakurkeun ieu teh Islam teh ricuh di mana ge teh taraweh wae awut-awutan itu nya mata kelolobana mah henteu teh pusing jaingan milu ka ditu kieu milu ka dieu kieu itu dati apal sejarah padahal lamun apal sejarah mah henteu jadi sakali deui abdi ngemutan di mana abdi nyarioskeun ilmu kagungan Allah nu sae hanya sebatas umajak Pak kanu hoyong kanu ridho kanu kersa alim entong moal pusing alieu moal wawuh henteu baraja lain karep kararaka ka mana itu nya teu kudu pusing moal nurutan budak ngora nyawa da gudug emang dina alfiah ge aya irfa bikanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan umar nu ngaran-ngaran remaja maka bae ada gudug gawe lalaki ge geus tara mikir ka tukang ai kahayang ngapak langit kemampuan mak nol da kitu budak urang mah matak lamun ceramah teh hayangna teh sakali ceramah teh jelema teh iman kabeh heuh halus kahayang mah tapi hasibuan ku sakum boga hidayah henteu ai kira-kira teh gablek hidayah tong sok goreng adat ngajak mah ngajak kadaekeun heuh teh kajeun da hidayah taufekna mah Allah nu boga itu 1000 kali jago tukang tani ti zaman Nabi Adam nepi ka poe ieu saha urang dia tukang tani nu bisa ngahirupkeun pare teu aya boro-boro ngamontokeun boro-boro ngabuahan ukur nepi ka pelebah ngalektor macul mopok nak make pusing pedah pare gering da ngahirupkeun ge teu bisa keneh pararaeh oge gitu urang eureun mere nyawahna ai parena modar Pak tong sok amil pusing acina gemuk nu matak montok mah murtad lamun menyebutkan gemuk matak montok eta teh murtad lamun nya gemuk matak montok kana pare tong dibere saeutik coba sadapur bere saboboko modar anger matak nu ngamontokkeun mah anger aloh-aloh keneh nya itu desok model ai pare nu dipacul dina kotakan diangler digemuk mejen nah anu jadi dina galeng montok tadi dia ieu teh kanggo naon keur nguji keimanan itu abdi jeung guru baheula pernah nuju di Bandung melak bonteng sakotak sewang cing-cing de mama mah geus rada beh ditu umurna meureun geus wawuh jeung papelakan tadu mama mah ieu sakotak tong digemuk tong dipacul cecepkeun unggul cing teh hayang ngota ieu nu abdi rek digemuk nyaan keur mah ulama ongkohnya Pak jauh Pak montok nu guru nu urang mah kore kalah gali aduh cai wah nya aing geus katingali montok mah nu guru cing teh mama ayeuna mah urang tukeur mama nu eta abdi nu ieu wah sia mah cenah kacau di kitu-kitu mah di mana-mana ge teh nu ludeungeun nukeurkeun pamajikan sajurig petot-petot ge ku aing kreuyeukkeun weh da salah milih nya ulah lalawora ta ieu nya ti dunya dugi ka alam akhirat ge nya ti alam dunya dugi ka alam akhirat nu riweuh jeung nu ngariweuhkeun mah ngan jelema nu nyekel Islam mungkul nu nyekel Islam mah di dunya ge nya riweuh jeung ngariweuhkeun batur itu beda jeung jelema kafir mah ti dunya nepi ka akhirat ge manehna senang ka batur nyenangkeun tingali jelema kafir malaikat tukang nuliskeun amal aya 2 malaikat raqib jeung atid nya Pak da malaikat raqib mah ningali jelema kafir mah atoh naon eueuh tuliskeunun jelema na salah kabeh manehna mah hees we nyenangkeun batur gede gajaran sanu bak bikbak malaikat atid gitu malaikat atid riweuh nuliskeun jelema kafir henteu naon sababna moal ganti buku itu dina bukuna ge nuliskeun ge salah reuh PKHR san 2 tahun
Brai teh benta jeung malaikat uluh kaliwah teh jelema teh 2 tahun da geus masalah jelema ieu mah aya beneran burung salah kabeh matak dina bukuna ge idem we jadi ngeunaheun. Tapi lamun jelema Islam Allah riweuh malaikat duanana. Berada gong jelema Islam mah kalagina mah. Sok tingalikeun urang kudu ngaji kana lalakon nya. Baheula parebut raja poe jelema kafir nyieun poe rajana Jumaah ceuk jelema kafir teh baheula raja poe teh Jumaah apa didegungkeun ku urang Islam Jumaah mah raja poe nu aing kitu kan aing cenah raja Jumaah kumaha jelema kafir ngelehan maneh ceuk jelema kafir hanya atuh engkope ayeuna ki aku ku maneh mah keuni aing ngarek nyieun deui rajana matak nyieun jelema kafir mah raja poe teh Minggu nya Pak. Itu dibikeun we Jumaah mah ka urang Islam teh maneh nama nyekel Minggu derma libur sakola milu ka Minggu we nu Islam ge cek kitu hanes di batur direbut manehna teu maraga teh kitu we omongan jelema Islam mah cek urang atuh nek milu ka batur pi omongeun nu kitu-kitu wae ge jelema Islam mah batur mah belaan ngelehan maneh sok tingali jelema Islam matak rudet ke dunia nepi ka akhirat ke jelema Islam matak batur mah sudi tinggalnya cicing di nurudet mending ka kafir we itu sarua wadah ge lega neraka. Ibu pada ngiringkan nu soleh itu entong keung tong ditingali ustad makan bae bilih keukeuh mah hoyong ka neraka wilujeng mah burung diwadahan ku Allah ge ka neraka moal ulaheun kitu kene ustad mah tong didenge. Da emang pagaweanana ustad menyaritakeun hadis dalil nyaritakeun salat mah da pagaweanana puh macul mah mungeun gitu teh sok ayeuna ustad bawa ka sawah ajak macul 4 poe malam teu jegeng gitu tah nyaritakeun ge kitu we jeung siri ka batur teh geus teu wararajas we nya kalau Islam jadi pikir-pikir jelema barudak ayeuna mah lamun rotinan di ibu-ibu rarat reret di jalan teh kadeuleu we parena teh geus rada beray-berayan koneng unggal ngaji bab zakat tidak hayang dibere kitu teh jelema teh teu uyahana teh ai tanur mah tara nyaritakeun zakat lamun geus koneng ngetek bab zakat matak masyarakat teh sudieun datangna ge itu biasana sok aya 60 ge aya opatahan rotina teh ka Sarawah itu matak saur nu uih tina rotinan tepung jeung nu balik ti sawah ibu cenah henteu ngiring rotin henteu da kateguh ku aing ngajina ge bab zakatnya oh si ibu mah nyahoan ustad eta mah teu kok nuleuh koneng pare tah itu teh kateguh ku jelema ieu mah ngahajakeun nyiksa batur teh lamun bulan Rewah kamari ngadangkal lamun bulan Rewah teh hoyong nyaritakeun puasa ibu cenah ayeuna mah urang rotinan teh paling geus sakali di ieu da mingon payun mah cenah urang teh urang puasa teh teh kurang hidang ustad teh nyaho batur teh sieunun ku Ramadan teh datara di beja-beja nyaho balik rotin teh langsung ngeuyeungkeung teh jagjag ditanya teh kunaon ibu teh mending melengkung gitu alah abdi mah teh kok nguping Ramadan kieu we cenah awak teh ngoyeungkeung arek mah nyaritakeun puasa bareto jauh keneh ieu mah teh poe dihuapkeun caritakeun nya gering batur gitu ulah sok nyiksa batur kitu ngewa matak Islam teh teu nyebar itu kalah beki orot ngaguguna teh nafsu we padahal mah ilmu teh kanggo ngatur nafsu itu ulah nyanak barang jiga deur ka masyarakat hayu cenah urang ngadamel masjid jami ayeuna urang ngadamel masjid sok cenah arudunan aya nu liwat ojek pegatan kene teu ngarejo kan nu ngojek da menang 8 juta teh tukang ojek teh dipegat pake nyieun masjid ban bitung dipake ngajual sawah itu naon sabda nafsu teh lamun juan-juan kana masjid tara make perhitungan agama makena akal padahal cek Nabi kitu hasibu anfusakum introspeksi walayab alu syai'an ila bi ilmihi tong kami gawe kana hiji perkara kira-kira teu kararuat teu mararampuh mah
lamun nek nyieun masjid tingali heula tetanggana sabaraha hiji tetangga urang nu sok salat kitu ngaji tauhid mah cenah aya opatan atuh nyieun masjid teh tong gede teuing opataneun we lahan moal lega teuing ruksakna biaya moal gede nya tereh anggeus manfaat ongkoh teh kitu tetangga jelema opatan nu sok salat nyieun masjid ukuran 20 ka 20 sidik eueuh ti bare teh oge ngalalebar lahan weh hanas dipelakan cikur ku aing teu tetangga eueuh nu ka masjid sa di jerona juri ge di jerona teh teh jelema ayeuna teh atuh itu ngong ustad adan maghrib cek ustad hayya ala sholah cek tetangga karunya deing ustad mah wayah kieu geus kokowongan cenah urang sampeurkeun ka itu itu sampeurkeun ku tetangga teh aya meureun genepan mah geus beres teh awe salam sugan cek ustad nuhun tetangga geus milu berjamaah eueuh nepi ka awe salam teh geus teu ngareret deui aya geus dareekeun mah matak cek nu salat makmum nyaan ustad eueuh kaelingan pisan ka aing kilang bara mayar aing ngamaturan cek ieu oge meuni teu nuhun-nuhun acan sakali-kali deui sia hayya ala sholah aing moal ka dinya deui ngong dan isya eueuh aya duaan gitu ya itu keuna cenah magrib teh eling sugan isya mah eling eta salat isya ge geus teu nuhun-nuhun acan di wae sok tak darasakeun sia adan ngatilu kalian der teh adan subuh musna wah magrib teu nuhun isya teu nuhun komo subuh sudi tinggal ingat kadinya masing ditamahan as-sholatu khairum minan naum oge wah moal aingna matak ustad teh nepi kalawang masjid teh luak lieukeun ku jurig aing teh ka masjid aing era ku ustad aing ka masjid batur kumaha mun dihakan hantu aing gitu nya matak dereg-deg ka paimaran brek langsung sujud we tenang tung heula cek ustad Gusti aya disiksa-siksa teuing mah ku tetangga kieu mah paehan we abdi teh itu matak ustad ayeuna mah jarang nu kolot Bu itu tengah tuwu cekek wae ku Allah teh lain ngewaeun karunyaeun we nya lohor geus hayya ala sholah nyaho batur di Sarawak ku kawowongan balik ka berangan itu asal can balik magrib capek isya itu matak cek Allah karunya deung ustad sia mus-mus kowong nih nyampeurkeun eueuh paeh we tadah gitu paehan ku Allah teh jadi di paehan teh watir matak nu ayeuna mah teu pati karolot ustad teh itu ku pinterna budak ayeuna sarudieun aja ustad teh diancam ustad mending kena jadi hancip wae jadi ustad panjang umur hancip mah ka budak kabale itu jaipongan panghareupna ngengklak nah sahabna pingpinan itu mana nama nya itu salat pangeuweuhna itu nama geus dieun kanya mah kade nya tak kitu pawargi sadaya nya jadi ulah keung lah ulah keung da Allah ge masihan jalan seten nawaran ka urang nya saupamina urang milih jaga hayang ka sawarga tacek Allah urang naroskeun Gusti lamun abdi hayang ka sawarga naon atuh pigawieun abdi di alam dunya entong loba-loba teuing sia bisi riweuh ai hayang ka sawarga mah salila hirup di alam dunya ti mimiti jadi jelema lah nya da ai disunatan mah can jadi jelema eta mah kakarek bahan itu jadi ngaran jelema mah cek aturan Allah mah ti mimiti 15 tahun ka paeh eta jelema itu nya tah di mana urang hoyong ka sawarga cek Allah tong loba ting pigaweun bae teu capek 5 rupa we di alam dunya hiji ngucapkeun 2 kalimat syahadat 2 ngalakonan salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji sakitu we sia tong loba ting pigaweun ieu mah dibere sakitu ge kumaha tuh ka sawah ongkos salat ongkos nyawa capek ka kebon ongkoh kali buka pemajikan ongkoh kacau geus kitu mah eta teh loba ting pigaweun
Coba lamun kitu mah syahadat salat zakat puasa munggah haji, syahadat salat zakat puasa munggah haji. Jadi urang teu loba ting pigaweun. Syahadat salat zakat puasa munggah haji paeh we ka sawarga. Kitu mah ka sawah ongkoh ka basar ongkoh salat wah riweuh malaikatna teh geus ngadeg-deg nuliskeun ge. Kacau aing nuliskeun jelema kieu mah. Teh loba ting pigaweun. Itu Noda Syaibul Bait di dieu banyak. Cek Allah syahadat salat zakat puasa munggah haji dar boga pamajikan ongkoh pan jadi namahan riweuh dar boga budak ongkoh pan kudu nyunatan ongkoh ieu teh namah-namah pigaweun ka sawarga teuing sabloba teuing pigaweunana kitu lawara aya we nu ngacung saur jalmi nu ponok harepan Gusti kumaha cenah abdi cek Allah nah sia make kumaha kanggo abdi mah nu kalima mah nyuhunkeun dicoret we nah sia nu kalima munggah haji nah make dicoret ada abdi mah harapan nah sia make harapan da ilmu teu daekeun apel sok nyiar ilmu ge dia teh tamariweuh di imah wungkul tolak setan ada kadengeheung teu kajeun puh riweuh dina otakna ge itu abdi mah ilmu teu daekeun napal duit teu daekeun ngagunuk. Nah secara usaha uang poe usaha tara menang uang poe ge usaha teh menang wae rezeki teh ngan dibuka tempo daftar munggah haji teh kalah malik hutang wae nepi ka ayeuna ge mata abdi mah nu kalima mah nyuhunkeun dicoret we eta kuat terus terang eta jelema kumaha ceuk Allah manis tatoa ilaihi sabila aing ngan tah munggah haji satenan ai boga ilmu jeung boga duit sabieu mah urusanana ibadah boga duit wungkul teu boga ilmu puguh tara salat di dieu ge ini teh ka Mekah datang ka Mekah teh kalah pupuihan we milihan tasbih we nu murah keur tatangga nyangan korma we anu buruk supaya dihuapkeun ku tatangga teh langsung paeh memeh ini teh doakeun cenah abdi sing jadi haji mabrur nek mabrur ti mana judulna salatna ge henteu di ditu ge pupuihan sieun ke masjid doakeun ku tetangga muga-muga aja Gusti eta jadi haji mabrur teu nyambung doa teh teh salat di ituna balik ke datang ka lemurnya alhamdulillah doa tetangga teh dikabul itu nama jadi haji bedegul gitu ulah ora mata abdi mah cenah teu ilmu teu duit nya kumaha Gusti keun bae aing nitah soten ai kuat tah mah bager ban keun bae teu munggah haji oge itu dabongan jauh maneh mah lemurna coba lamun bareto di ditu mah caricingna da deukeut masjid Mekah sia moal bangga teuing meureun ieu macan di Sumedang nya sangsara gitu jeung deukeut gunung kieu kumahaan da ituna ge da nya ge boga ojek bawa nepi ka Mekah mah kudu hiber gitu itu bager Allah taala mah keun bae teu kuat mah munggah haji da kami ge nenyok itu da sanajan anjeun apik oge kana rezeki hayo we di gunuk-gunuk ladang kuli macul wah moal anggeus buruk manten nu dituna teu heula ge jeung tibatan mahi pake ka Mekah mah akan duitna we sia saeutik mah karaguk cik Allah itu kumaha tuh Gusti abdi henteu kiat munggah haji di alam dunya heuh pan aing nya neraka ka neraka we kitu ayeuna mah Allah taala Gusti cenah abdi henteu kiat munggah haji sawios kumaha jagana ka neraka we jelema nu teu munggah haji mah ka neraka we cenah ieu mah ustad dilelepkeun ustad ge teu munggah haji mah itu syarat mutlak ka sawarga mah sasak nu pangtungtungna kudu munggah haji teu munggah haji mah ka neraka pulang jelema teh sieun ku neraka mah da teu aya deui nu ayeuna nu nyesa nu bisa napal kana hate jelema ajaran agama Islam nek hadis nek dalil nek kias nek ijma ulama oge anu masih keneh rada keuna kana hate mah ngan tinggal sakecap deui ajaran Islam mah ngan sakata tinggal neraka ngan sakitu 1000 kali bedegong jelema mah ngadengen neraka mah rada aya wae kana hate tapi lamun kitu mah ibu teh salat mah doraka cengar cengir disebut doraka mah ibu cenah teh zakat mah haram sugan keuna kana hate tapi disebut neraka ngalenyap kana hatena ngan tinggal hiji deui sok ayeuna punten dieu nya cara penerapanana da beunang dirasakeun
ayeuna lamun aya barudak ngora keur garapleh we tong dicarek eta hakna itu nanaonan curak carekan hak batur kudu bersyukur naon sabna nuleueun keneh matana engke ge aki-aki mah geus remeng-remeng kana titik nama eureun sorangan ayeuna mah buuhane nyok keneh we keun lamun aya nu gapleh deuketan ku urang ngariung di dinya wiridan urang itu lamun aya nu keur gapleh teh ceuk urang naraka cing deleukeun jelema gaplehna dengan neraka di dinya balak genep geus aya dina hulu ge moal murag mah burung asup kana punu ngadengen neraka lamun diharamkeun mah nyabok lamun ceuk nu gapleh nanaonan jeung sia eta siling nanaonan nyaho cenah aing keur gapleh nyaho aing keur wiridan masing-masing we ceuk nu gapleh mun bisa mah wiridanana entong eta gitu ngadengen neraka mah ampuneun itu urang gaduh istri teu dimeunangkeun awewe barang penta ka salaki haram itu ulah lalawara bu teh teu meun diharamkeun ku agama hayang ka sawarga teu meunang itu naon sabna da lalaki ge lain jelema weureu apaleun tanggung jawab lalaki teh ka istri teh dunya akhirat naon pangabutuh awewe teh kudu geus aya dina hate lalaki jeung kudu nyumponan matak lamun awewe menta doraka sanu ngadorakakeun lalakina panteh hideng nah make kaburu menta coba lamun dipiheulaan marema awewe moadekeun menta nyai lalaki jantungeun awewe ku ulun mah nya doraka kabeh ka itu nama itu ulah lawara ayeuna kumaha supaya awewe ulah doraka di mana awewe rek menta cik urang neraka ulah disebutkan haram pokoknya mah asal awewe calangap piheulaan neraka geus wadaekeun dinarakakeun memurian lalaki rek nyumbutkeun duit neraka cek ibu gitu lalaki nek dahar neraka geus moal muluk 2 tahun mah pae oge hampang kurang dadaharan mah itu digusur ke sorangan itu si batur jelema subuh ting dadaharan mah ngaridukeun batur berat digotongna ge itu mentak kumaha jem parak wae lah adenya Pak ungap ta urang teh moal bisa ka sawarga bener teu munggah haji mah sumping Rasul cek Rasul kunaon cenah Pak ibu eta meuni muriang kitu aduh ya Rasulullah abdi teh dipasihan jalan ku Allah 5 siki syahadat salat zakat puasa jeung munggah haji eta jalan ka sawarga terus nu kalima abdi teh teu aya harapan pisan naon munggah haji namun kita aya harapan da abdi mah teu ilmu teu duit kumaha cek Allah we cenahkeun bae aya teu kuat mahan ka neraka we ka ituna cek nabi atuh gerabrus we siakeun bae hirup keneh oge gitu kumaha cek apana lah ya Rasulullah bujang-bujang ka neraka sakalian abdi di bumi oge nuju calik dina kursi satu acana kulem da teu aya jelema ai goreng ai lengerek tara sok ngahulang komo pamagat mah ibu teteh nya dina kursi teh sok udud pait udud ge ti penting teh naon sabna pikiran teu karasa geunahna pamagat mah nu teh sarepuh mah sok cing harulang upami bade kulam teh Bu gitu lain mikiran hutang lain mikiran sieun teu boga duit kaget mikiran pamajikan lalaki mah sakitu teh nah make kaget mikiran pamajikan nah da bareto mah anyaran panggih memeh dikawin lain kitu potongan pamajikan teh sangeusna di paraban diwolog duit diimahan nya pangmolikeun baju alus keyeungkeun lalaki mah cek lalaki komo lamun teu dibiayaan ku aing dibiayaan kalah kayangkang keyeungkeun kieu tah lalaki mah hese sarena mah ku eta we bareta mah anyaran panggih sasalaman ge kuat teu karasana morosot lemes nak geus minang ngaramet kuat pageuh lamun teu era ku Idul Fitri sudi sasalaman teh barorotan nya ramo sampean teh kuat teu hese dibilang ge ramo sampean istri teh
sugan teh hiji we eueuh ramoan ku lancip-lancipna ramo na geus dikawin ku urang dibawa ngarit ka sawah ka kebon jadi raramakah ka galigi ramona teh ya Allah mata lalaki masuk ngahuleng nah ieu jadi robah kieu ya kitu buat teh nya mata kamu lalaki ulang-ulang teh seblok ke guci termos bakat aing mah kitu ka galigi reseten nya sekulang-ulang gitu kumacek Nabi ayatnya atuh hari hayang mah ka sawarga kana neraka mung keun bae weh keun ku kami diusulkeun ka Allah taala ayo mung mah ka neraka ke dibejakeun supaya ulah ka neraka ngan aya syaratna ceuk Nabi naon syaratna kudu munga haji kumaha ieu Rasul teh heueuh ieu teh teu kuat teu kuat kumaha teu kuat munga haji ka Mekah wuduna ceuk Nabi teu kuat soten maneh munga haji ka Mekah ai teu kuat ka Mekah mah geus sia munga hajina di lemur we sia mah kenging cenah Gusti Rasul munga haji di lemur meunang sia mah eueuh kaboga pisan itu ceuk Rasul teh pek munga haji di lemur tah Nabi teh eta belana teh bahasa Arabna disebut syafaat kumaha ieu munga haji di lemur sing sahaning jalma anu Jumatan salat Jumat kenging 40 Jumat teu pernah ngadon ka masjid lemur batur di masjid jami urang meunang 40 Jumat maka Nabi mere gelar ka eta jalma haji ngan haji teu boga duit itu ya bahasa Arab nama disebut miskin jadi haji miskin ayo urang mah urang Sunda entong sok mamake bahasa Arab lah geuleuh ka Mekah henteu wawuh henteu urang mah nya ku bahasa Sunda we parurah tadi desa ge gomorkeun teh urang ku bahasa urang we moal saha anu ngagungkeun kana bahasana iwati bangsana pan kitu nya urang mah urang Sunda engke mah lamun aya beas tong dingaranan beas raskin da miskin mah bahasa Arab itu miskin teh bahasa Sunda na teh mararat jadi lamun datang beas teh ieu beas mararat gitu deh teh lamun ka dokter misalnya entong surat miskin nyerakeun da lain urang Mekah urang mah parurah pangdamelkeun surat mararat gitu we engke jadi haji ge haji mararat pulici maka hayang miskin segala rupa lah gitu tuh wawuh acan yang orang Arab ge urang mah ku urang Sunda we beas mararat surat mararat haji mararat gitu nya engke ge ka sawarga mararat itu di mana jalmi ya Jumatan kenging 40 Jumatan di masjid jami urang wae maka Nabi nu mere gelarna nyaeta haji mararat ka bina-bina itu bisa ka sawarga bisa aya sasak haji mararat kumaha bedana haji beunghar jeung haji mararat anu munga haji ka Mekah mah tarolah di tasbihkeun mah lir upama jembatan layang nya lega nya agung nya seseg ai haji mararat mah anu ku sasak awi teh anu digantung nya eta mah papinter-pinter mah pae we lah balangah mah nya sok dengdek apaan anu digayor mah nya meureun push up di wae eta mah lain salah sasak kumaha cenah tos kenging 40 Jumaah ka dituna pre Jumaahanana atuh runtuh deui keur mah ku awi burcul terus kitu lamun menang 80 Jumaah jadi 2 lapis beuki seseg tah nu kitu disebut syafaat bantuan ti Rasul da urang mah teu aya deui nya umat Islam lah itu bantuan teh bahasa Arabna syafaat lamun bahasa parurahna disebut proposal ngan umat Islam di mana-mana ge nu ngaju proposal teh nyerakeun maka firman tara ieu mah hayang ka sawarga ngajukeun proposal itu muga-muga we cenah urang sing kenging syafaat eta teh syafaat teh proposal nak meni eueuh kakuatan teuing mendingan hayang dibantuan batur we ti dunya nepi ka akhirat ge cing atuh diajar seseng serangan ka sawarga we mah hidang we pupuriheun nyieun masjid ngajukeun proposal nyieun madrasah ngajukeun proposal anya negrak miskin teh nyaan negrak ku eta mah
Bray beunta kabela mau ngahaji. Nu kaopat puasa geus muriding di wae. Itu Gusti cenah kumaha abdi mah nu kaopat ge nyuhunkeun dicoret weh. Naon sia dicoret? Puasa. Ai kitu. Abdi mah teu acan pernah pisan ti budak oge puasa Ramadan teh. Teu kuat. Bujeng-bujeng abdi nu diajar ningali ustad oge henteu peti jararagjag di bawah puasa teh. Minangka harirupna dengan 4 poe kalimat nanti geus cieut geus teu pati ngomong-ngomong acan ustad teh nya ningang di 7 poe mah hitut ge geus teu lancar murun ti jero angin hayang bijil tanaga kurang mulek we di jero teh malik we kaluhur matak bulan puasa mah heuai eta teh lain tunuh hae teh da digolerkeun ge teh dekeun peureum. Di mana bulan puasa heuai eta teh sanes ngantuk tapi hitut malik jalan luhur. Itu mata cek jelema elehan Gusti abdi mah nepi ka malik hitut kitu mah teu sanggup puasa. Kumaha ceuk Allah entong sia bisa modar. Aing nganita seuten puasa kanu sehat, kanu kuat, kanu are, kanu hayang. Tuh Allah mah bageur. Da teu maksa. Cuk Allah kami manita seten puasa Ramadan hiji ka jelema sehat kanu kuat sehat ga itu kuat mah entong kami wanita ibadah kira-kira matak paeh gitu nyata cenah abdi mah dipaksakeun ngajaran nurutan ustad puasa sapoe-poeun ulah Gusti jam salapan geus tubuh duluan ranya mata cuk Allah sia buru-buru dadaharan paeh manten eta dituluikeun ge tuh pan bageur Allah mah kumaha cenah Gusti abdi teu kuat puasa Ramadan ka neraka we eta aya ku netral mah teu kuat puasa ka neraka we gitu nyata cenah alim ka neraka tanyakeun deui ieu teh teu kuat puasa teh bulan Ramadan nya cenah abdi mah sok panyakit mah wae kumaha cenah bulan Syawal sehat Syawal mah jeung loba daging ongkoh. Oh jag-jag sih, jag-jag tawayana sia malah mun teu kuat Ramadan pinahkeun puasana ka Syawal. Kodok ngaranna. Ari Gusti Ramadan ngora keneh geus teu kuat, komo Syawal ngolotan. Dak kumung teh. Hafid Rayagung Muharram Safar nepi ka bulan Rewah deui. Lamun bener-bener teu kuat ngodoan nepi ka bulan Rewah, ceuk Allah gentian. Ai nya masih teu kuat puasa, gentian puasana ku beas. Sapoe saleter pijah namina. Rasul tanu ngabela boga deui lamun urang kuat puasa Ramadan jadi jembatan layang digenti ku beas mah ku pijah jadi sesak awi di wae itu daib puasa digenti ku pijah jadi jembatan layang mah ustad ge nek areureun mending ku beas wani saleter sapoe nepi ka malik hitut kitu mah wah geus mah bener gitu kabela deui bunga di tanah nabi teh teh oleh bebela katilu na zakat hulang di wae itu Gusti nu katilu ge coret we naon sia zakat nah make dicoret da abdi mah teu aya harepan dahar oge lamun teu aya ti Pak RT mah beas mararat abdi mah mau burung cilaka burung pahelang layeuskeun kumaha ceuk alo daing wajib seten zakat ai boga zakataneuna ai teu boga semuanya nek neuteukan leungeun meuli teuk-teukan beak atuh 2 tahun oge sumuhun jawab dia teu kuat entong kumaha jagana Gusti ka neraka weh kuat lempeng gitu nanti Allah mah ulang deui datang di Rasul kurang geus muriang deui nu katilu macet naon zakat teu kuat teu kumaha ceuk Rasul gentian maneh mah ngaranna tong zakat naon atuh sedekah jariyah tah eta kena kumaha ladang sedekah jariyah sesakawi we ya ada nilaina ge goreng itu malah kana salat ge aya nu ngacung Gusti jaldi mah coret nu kadua ge naon salat teu kuat ya salat abdi mah teu tiasa ngadegna kumaha ceuk Allah daengan ita salat nangtung setenan aya sukuan bari jeung cager sanajan tidak nangtung ge eueuh sukuan sanes nangtung kunaon abdi mah cenah ai sampean mah aya hante damang gering ceuk Allah keun bae teu kuat nangtung mah sabari diuk we kitu Allah nyata cenah abdi mah bisul nangkup si atuh ai bisul mah itu nyata cenah abdi sok ungap ai ditanggupkeun teh nangkara abdi sok puyeng tekop nempol langit nyangigir nyeri cangkeng cenah abdi mah nyangigir teh ruang hirupan we engke burung paeh
sia tidak salat-salat wae make nang karak hese nang kub hese jelema sakarat wae nang karak mah kuatin lila nah sia tidak salat make alasan lieur itu matak salat mah teu aya alasan bebeja ka Nabi Gusti Rasul cenah di mah teu kuat ya salat oke pek-prek ke huluna kenaon jeung mau hulu kitu geus teu kuat salat-salat acan mah jadi kanggo salat mah teu aya alasan nyata cenah abdi mah tukang tani pagaweanna ka sawah wae itu cek Allah di sawah sia salat naon susahna itu menang salat di sawah di kebon pek cuk ustaz sia teu menang cabok ustadna dalin lanceuk pangeran teh ustaz teh teu weuheun acan nu penting urang mah lillahi taala salat di sawah ngan kadewe nya ge menang salat di sawah ulah dina kotakan anu menang ngangler ulah nya ge menang moal bener sujudna ai lep ai paeh pinah udah kena galang kena saung nu penting salat itu abdi sok hilap deui cenah taranya nak salin itu sok bobolokot ku taneuh bawa jeung taneuhna da teu aya taneuh najis urang ge asalna tina taneuh cangkang jelema teh meunang ai teh era mah hareupan Allah bobolokot bedak naon ku piakeun itu nyata cenah basuh menang di jelema asalna tina cai pan wudu ge ku cai tong loba alasan abdi mah sawah mah cenah teu boga cenah aya ge leuweung abdi mah sok ka kebon we salat di kebon nyata teh caina keur wuduna mata kebon di lobaan taneuh ge teh teh keur wudu kokosan sia taneuhna tah pake wudu gitu beak opat gunung dipake kekemu piraku teu sah gitu tayamum namina na loba ting alasan abdi ge hoyong cenah ibadah teh han ilmuna tong loba aturan sabisana pangeran ge apaleun nyata saeudeut teu apal Fatihah acan nyata maca Fatihah saten ai bisa naon sing bisana ieu cenah kemang gadung papag buluna babacaan kemang gadung dina salat mah itu abdi ge aya cenah ilmu masalit pemasihan ti karuhun ilmu naon jampe kumaha jampena ilmu anti hantu walah sia teh boga ilmu anti hantu boga naon ilmuna a'udzubillahi minasyaitonir rajim ilmu eta ge na Quran aya fa iza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim eta ge ilmu mun urang babacaan nyaho eta na salat ge eta we tong rarat-rarat ka batur kan batur mah maca alhamdulillah ge bogaeun urang mah henteu eta we lamun ceuk imam usolli fardol maghribi tad hampura aing can nyaho usolli nyaho ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim ceuk imam Allahu akbar mal waka tad aing nyaho ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim keureuyeun nu aya ceuk imam alhamdulillah moal kabawa sakabah-kabah aing nek ngeureuyeuh ieu we a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek imam kul ya ayyuhal kafirun moal masing-masing we aing nek ngeureuyeuh ieu we a'udzubillahi minasyaitonir rajim prak ruku cek imam subhana moal komo sabah subuh kitu aing nek ngeureuyeuh ieu we a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek imam at-tahiyatu karep aing nyaho lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim nepi katungtung cek imam assalamualaikum masing-masing we tad aing nyaho ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu lain jadi cenah salat kitu jadi cek saha cek Allah kumaha cek Allah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara kang ngaran digawe tetep diburuhan gede-gede deui leutik-leutik deui cek ustaz cenah moal ditarima cabok ustazna aing salat lain karena ustad karena Allah cek Allah ge pamayamal misqala daratin khairan yara ai becusna aing sakieu rek dikumahakeun da ditamahan tilil kombinasi mah masing lila ge moal wajes tak kitu ka adileuna mah teh Bu nya itu ka Bapak sok aya jalmi anu hoyong diajar ibadah can ge acan geus digeunggeureukkeun manten itu moal bener cenah Pak salat kitu mah atuh jelema kapaksa aing mah kagareke arek dikih-kih mah aing moal deui nepi ka modar gekeun sina tanggung jawab ustad pan riweuh ustad dikitukeun mah nek tanggung jawab kira-kirana kan aya sabisana lamun salah nyang hareup kalah nyang hareup ngaler
gilakeun sia teh boga dideulean deuleu batur pan batur ge jeung hareup ngidul gitu ome kituna we kana wacana sabisana ta ieu teh keadilan Allah Pak nya bilih ieu mah bilih kanu hoyong diajar netepan sok lah semampuna urang we aceuna hoyong ditingkatkeun aceuna moal abdi nek eueuh tak ngudung syukur itu goblok gairah mah eta tak ieu sahibul bait syukuran ka Allah taala parantos ngalaksanakeun amanat Allah yen putra teh amanat ti Allah taala sanesnu ibu sanesnu rama putra teh da teu aya jalmi anu mampu ngadamel jalmi nu ngadamel jalmi mah Allah taala namut wadah melalui ramana sareng ibuna lain teu bisaeun Allah taala nyieun jelema teh diwadahan pa Nabi Adam ge teu ibuan teu ramaan di ngawujud jelema itu aceuna anak bapakna itu iraha lalaki ngajuru pan teu aya itu pan ti baheula ge ditatawarkeun ka jalma teh lalaki jeung awewe teh dikumpulkeun ceuk Allah cung sanu sanggup reuneuh purangked lalaki mah ditawaran reuneuh teh langsung manokan langsung ngalap sieun meureun ibu-ibu ngacung siap abdi itu abdi kalagina mah awewe mah wanian lalaki teh wanian ge awewe mah wani siap cenah abdi lah kira 8 bulan itu 8 bulan satenan anu mejeehna ningang dinu betahkeun mah aya nu sataun teteh nu sataun teh betah meureun di dituna nya aya nu aral wae aya nu kakarek sabulan ge geuning kieu cicing di dieu mah aing nek bijil we karuron ngaranna teh jelema pusingan untung tuh bijil gede cek urang ngajedog heula adan ajaran janji bijil we teh uyahan teh budak teh uyahan kakarek sabulan 2 bulan bijil teh lain cicing heula anan gitu nya aya jelema linglung budak teh di jero beuteung teh aya nu linglung ai bijil teh aing ngasieun sangsara ai cicing we di dieu heureun les leungit matak sok aya jalmi nu kakanungan ngareles aya nya Pak tah eta teh jelema linglung teh ai lila-lila Pak asup deui ah jelema atuh pi omongeun teh ti jero beuteung keneh geus pi omongeun wae mun kuat nepi ka linglung ti jero beuteung keneh tah eta halawara nya kade putra teh sanes nu ramana sanes nu ibuna tapi nu Allah ceuk Allah innallaha ya'murukum an tu'adul amanata ila ahliha ceuk Allah teh hei bapakna ieu jelema teh nu kami tah mihape ka anjeun pangna dipihapekeun ieu budak ka bapana sablahir budak mah beda jeung anak sapi ai sapi mah ai brol teh sajam teh langsung lumpat nya Pak ai jalmi brol lahir teh hanti bang bisa uyak wungkul 2 tahun can bisa ngalengkah keneh wae komo jelema beh ditu mah barudak ayeuna mah naman beunang disebutkeun jagjag Bu sateu acana aya aki ibu mah jelema kabeh ditunakeun teteh 5 tahun teh kakarek beuntak panon nu baheula mah teteh sakola oge abus PAUD teh 200 tahun abus PAUD itu 400 tahun abus TK nincak 500 tahun abus SD 2 poe paeh kalau teuing matak eueuh nu tamat sakola baheula mah koloting daftar 500 tahun itu kenaon teh jelema teh mun panjang-panjang umur hayang nempokeun hirup jelema itu jelema baheula mah aya nepi ka 1000 tahun pagaweana teh kitu we nempokeun jelema aya nu bijil poe Senin catet kumaha kahirupanana tiap poe tiap minggu tiap bulan boga pemajikan kanu model kieu kana poe anu kahirupanana kieu nepi ka maot jadi sejarah engke bijil Salasa catet deui poe anu bulan anu kahirupanana kieu jadi we eta teh ilmu disebut ilmu hitung-hitungan nepi ka ngawujud dina ilmu mata kanyahoan ku kolot baheula nya keur naon ieu ilmu teh keur nganteur ka jelema tukang tipu itu jelema teh teu Islam teu kafir kana nipu mah nya nipu diri pokona mah contoh sabaras kieu amun aya nu nanya ku kolot jang naon cenah wedal abdi mah cenah rebo tah eta teh jelema tukang tipu teh nah make nipu ai kitu barang bijil geus ingat eta teh poe rebo geus bijil
nasihat teh nyaho bijil aing geus gede make nyaho rebo tah eta teh ngaranna jelema takabur. Itu lamun jujur mah ada orang lahir ke alam dunia mah teu terang. Naon jang lahir dinten naon lahir duka abdi mah teu inget naon harita teh. Da jarang aya nu ngajawab kitu, da mung diwa bener mah. Euy teh jang naon wadah ca abdi mah rebo. Mojehna we man takabaro ala takaburhi fa wasdaqatun. Jelema tukang tipu-tipu deui. Jang naon wadah ca abdi mah rebo, inget jang nu wadah rebo mah kahareup ti kusruk ka tukang nangkarak. Wah kira sok buktikan nu ada rebo mah rebo kemis jumaah ka astana we jumaah poe rebo masuk ilikan lamun mundur ka tukang ngajeblad rebo Selasa Senin nu ada rebo lamun gering mimitina poe Senin lila we gering nage matak lamun nu ada rebo gering mimitina Senin antep diubaran ge lila kege paeh hideng ya itu rebo naktuna 7 watakna gelitan pusingan aralan tersepan ka batur teh mata ku da rebo mah nu lintu rudet jelema na kuru wadah rebo mah mere tapi sok yang keredet wadah rebo mah gitu mata lamun naik bijil tanyakeun poe naon ye rebo antong mah bener nya lah adena we di mah jumaah wah alusna ten poe jumaah raja poe dipake bijil ku jelema mah jelema bijil jumaah mah nyanengal-nyanengul eueuh dulurna itu jumaah mah nengul teu boga batur itu rarangan bulan ge jumaah mah hiji we sorangan matak naktu lagi genep itu repok jodoh kudu biji 12 aya geus beunang genep nek neangan ka mana baturna matak nu wada jumaah mah kudu jeung jumaah deui repokna teh eta repok paehna ge bareng sawadal jadi moal ngabangakeun tetangga mun ngaruang teh 2 sekaligus moal nungtut gitu beunghar angeureusan sara itu teu aya repok matak beunghar nu matak beunghar mah daekan itu ajak ustad asina ngadua we ka Allah hayang beunghar teng didenge eueuh Allahumma bijil duit berarti ge eueuh hayang duit mah kudu usaha mun hayang barokah doa gitu ai Allahumma hayang duit mah wah kudu ustad moal bijil cicing jeung moal dibikeunan doana ge matak dibikeunan ge doa teh di manehna ge mentun gitu lu ngai bengsal mah sararea ade abdi mah cenah Salasa ade teh ada gudug itu jelema teu beunang dicontohan inna arsalnaka syahida tadi ustadzah ayatna dicarioskeun nabi dilahirkeun ka alam dunya teh supaya jadi contoh balarea tah jelema bener ceuk Allah teh tingali nabi itu matak nabi mah lahirna teu beurang teu peuting nu hade dicontohan ku Allah taala mun hayang boga budak bener tingali lahirna nabi iraha nabi lahirna ceuceuk ustad kangjeng nabi lahirna poe Senin bekem teh ustad ngaji henteu jeung diheulai we gitu sidik RT nu poe Senin mah itu nya nabi malahir ka alam dunya teh hatta kubailal fajri nabi malahir ka alam dunya bareng jeung bijilna fajar ai bijil fajar lain beurang lain peuting disebut peuting salat isya teu sah da peutingna beak lamun bijil fajar salat subuh teu sah da beurangna can datang nu hade jelema ceuk Allah lahirna kudu bareng jeung bijilna fajar dicontohan ku nabi lahir Janari ieu mah bijil tengah poe nya teu wajas teu neuleuh contoh nabi nyontohan Janari teh ieu mah kalah bijil Isa budak bijil Isa mah ilikan jeung sok hideung di budak Isa mah itu ieu der teh bijil tengah poe nyaha budak kapanasan mah belet sok belet budak bijil tengah poe mah ana wora jeung itu abdi ge kantos di Subang di lemur pun bojo di ditu di Subang kota aya tetangga pajengan cenah pang ningalikeun itu pun bojo bade ngalahirkeun ya kudu di Batak ieu ku aing lain pang doakeun ka ditu adi teh tempo sakitu di bejaan eta awe dasar bengal awe mah bu mun tiasa mah entong wayah kieu ngabijilkeun budak teh tara bener
di bajaan gitu eta kekeh wae ai dur teh lohor bijil budak dia ini teh moal benereun budak bijil we kieu mah ini teh diduaan ai geus gedena teh terojol ka abdi nyarenkeun bapana cenah pang urukankeun ye pun anak ai teu ditarima karunya ai ditarima heuh budak bijil lohor teh lah mejus otakna itu kusaha budak biji lohor mah seetik-seetiknya sugan timu denge kenjang ya itu uruk Al-Quran jadi tejang mi waliyu kusaba budak biji na lohor meureun katur lengan otakna ai pok teh cek budak teh mi waliyu teh cek aing budak biji lohor teh kieu balikan deui bisa kurang kadengeun jang mi waliyu ah kekeh da teu bisa dipinahkeun kana jam 1 biji lohor mah lohor we pok dia teh cek budak mi waliyu urang cepan nyanges kadung ai dipepeg huluna ieu budak budak batur ai dituluykeun rudat ka urangna wah salahkeun ku urang si jang dengekeun ye mi waliyu ceuk urang teh kakarek budak teh bener mi waliyu tu sia bener guru stres ya teh teh kitu budak biji lohor teh masa ulah sok jang jeung biji kacau itu hadena we cenah abdi mah Sabtu kurang tatanya jelema nu bijil poe Sabtu mah saumur hirup ge moal beunghar jelema bijil Sabtu mah teh sok dikitu di kieu ge Sabtu mah sapat moal bener bijil Sabtu mah itu matak lamun nek bijil nanyakeun heula poe Sabtu mending ngalalep deui heulaanan moal bener dituluykeun oge mun awewe hese diusahakeunana mun laki gejed itu cepet atuh mah nu bijil Sabtu mah ngadaguan paehe unggul ada moal bener dituluykeun oge matak cek Allah ge hei jelma kullu nafsin da'iqatul maut pan saur Allah kitu nya hei jalma-jalma ai di alam dunya teh heug berpikir urang di alam dunya teh ieu sarenang garnah barungah lamun kira-kira rudet cek Allah maot atuh tong dituluykeun wae ieu mah sangsara oge terus salah maneh cek Allah kullu nafsin da'iqatul maut kira-kira rudet tong maksakeun maneh maot we gitu ieu mah bilih nu barade mangga gitu nek ngeureueuh wae sangsara karep teuing gitu tah teh putra amanat ti Allah taala naon nu diamanatkeun saur Allah teh hei bapakna kami mihape ieu jelema umurna geringna cageurna rezekina jodona jeung mautna tanggung jawab Allah taala kitu Allah mah mihapekeun jelema hei bapakna kami mihape ieu jelema umurna geringna rezekina jodona mautna tanggung jawab kami tong pipilueun bisi riweuh pan gitu matak ngacung ramana atuh Gusti aya sagala tanggung jawab Gusti naon nu diamanatkeun ka abdi sing inget ieu jelema ti kamina dikaanjeunkeun teu mawa dosa satungtung buk acan pek urus ku anjeun lamun awal akhir ieu budak dicokot di ku kami mawa dosa wayahna bapakna kudu tanggung jawab eta amanat teh itu eta ka ibuna diamanatkeun henteu mal bener budak geus dipihapekeun ka indungna mah mal bener itu tingali pokoknya mah lamun budak geus ngalak ka indung kacau we tingali nabi lahirna nabi mah lahir ke alam dunya ibu nang karak Siti Aminah kangjeng nabi mah lahirna nang Kuban gitu ta eta nu hade ieu mah kumaha tuh budak urang mah indungna nang karak bijilna nang karak awas indungna we kitu itu benar teh itu matak lamun budak bijil bejaan memeh bijil teh wajahna sia lamun lahir kudu ngalaka bapak ulah ngalaka indung pan sia nyieuna ge nangkub aing nah sia bijil make nang karak gitu ai bijil nangkub bijil nang karak mah awut-awutan budak mah bener nabi mah ngalaka rama ramana nangkub pana kan nabi wadian yadaihi alal ardi rofian rosahu ila samail aliyah nabi mah nangkub da bapak nage nyieuna nangkub itu kudu ngalaka bapak ngalaka indung moal bener budak mah
Itu matak mumpung di jero kene ome-ome budak teh sinanang kube baya hilang ke bijilna lamun nangkarak di kodok we daripada piriweuheun malah gitu dumasar kana hal eta panginten Syaibul Bait di dieu emut kana amanat Allah eta maka kapengker-pengker diniatan sejak ngalaksanakeun amanah Allah syariat nama ngakhitanan bahasa Arab nama khitan kho te alif nun aksara nate wal khou mustaqun minal khaufi khitan asana khaufun lamun ceuk urang Jawa wedi lamun ceuk urang Indonesia mah takut lamun ceuk urang Sunda mah sieun setiap jalma nu rek disunatan sok sieun memeh usum nya teh Pak sok tingali nya bilih bapak hilap deui ingat cenah teh sieun alah ajaran hayang nyaho ayeuna tewak aki-aki hiji wayahna ki isukan nek disunatan bisi poho deui bareto lamun teu kabur tengah peuting ku sieun-sieunna sieun mata kalimatna ge khaufun sieun nek disunatan teh padahal mah dilaan kabeh saeutik paling ge 3 jengkal setengah lah gitu mau burung parat kena cungcurungan nya itu wata'u takdimu taubah di mana jalmi pamegat ya terutama putra pamegat da punten Pak Ustad ari abdi mah teu meunah keterangan anu mutlak putra istri kedah dihitanan teu meunah ka ieu mah itu teu meunah keterangan budak awewe disunatan teu naon cokoteunana atuh pilangan sakitu-kituna keur mangan saeutik cokot ongkoh tapi bakalan geus gede anas aya huhulang hahalang setak saeutik mah kayaknya di kolektor rempag lah nah ting leukeun ieu mah barang sakitu-kituna dilaan ongkoh atuh tapi bakalan geus kolot sanes heureuy ti aya leukeun we mah teu kop ngadenge batur ngadenge lalaki disunatan hayang disunatan mun kitu nolol ieu mah teu nongtot acan hayang disunatan kumaha mun kagedean ngeureut pan piomongeun kana kukut itu moal nyagak juga nyanda pake ai lalaki mah puguh ayun-ayunan teh diteuk-teuk sawareh mah ngabahayakeun kumaha lamun ngagulung gitu dan nu dilaan aja eta we nu gulunganana wongko lah jebrod we itu bisi hese mah keserangan we sobat batur brek teu ku dekol kanyahoan kokowongan we gitu renanya itu nya bisi hoream ke siseukeutna ku gelungna prek-prek nu burung buntung tulangan jebrod we itu wal alifu mustaqun minal alimun da aya alifan teh khitanun itunya madtabi'i alifna teh tina kalimat alim sanes ain hamzah nya alim sareng alim beda ku ain sareng ku hamzah beda nya lamun alim mah ku ain mah uninga lamun ku hamzah mah alim nyeri setiap tiap jalma nu disunatan bakal papangih jeung nyeri heunya ngaran-ngaran dikeureuh atulah itunya bilih hilap dia masa kecoban keureut geus nu aki lamun teu jegeng itu nya geus teu pati walah kaya ada diteuk-teuk mah ngarejet anger nya wa nunu mustaqun minan nikmah tadi dia nage kan tasis ka pameget wa nunu mustaqun minan nikmah upami murang kalih pameget nuju alifna disitanan nya disunatan itu maka tungguan cek Allah engke di mana geus gede kitu buruhan disunatan teh tak ieu urut paneukteukana teh ku Allah bakal ditepungkeun jeung nu bentukna seperti nun percis gitu aya titikan di tengahna di mana ieu paneukteukkan neungar nun eta henteu aya jelema jagjag lamun ceger we neungar nun eta langsung ngajeblak langsung tuh ingat karena hutang tuh ingat kan nyeri asa dengar karena nun eta langsung ngabuyah ye itu kubrak blak nangkarak kiceup tuh ngeling ting teh teh neleuan usuk we geus teu bisa ngejat deui
Ayo boga nu nama ada kadengar. Komo tuh bisa ngejat pisan. Nek nangkarak geus nangkarak ti tadi. Nah, matak malike saeutik sup pesirahna teh kana kelek. Empes. Eta. Tah buruhan di suratan teh nepi ka teu eling kitu. Gitu. Matak lamun ayeuna nu urang geus teu pati jalan mending sunatan deui wae. Itu anu nyadap ge lamun geus teu pati bijil cai pasti digeret deui nya Pak. Tah di mana urang ngagaduhan parabot geus teu pati bijil cai. Tinggal nyugu lah. Insyaallah 4 kali ngagerut oge. Lamun teu pias gitu teteh nya khona khaufun wa ta'u tatmimu taubah wal alifu bimakna alimun wan nunu mustaqun minan nikmah buruhan disunatan jagana bakal papenak sareng kanikmatan anu teu bisa diukur ku logika nepi ka papanggih ku nikmat eta mah teu kiai teu ustad teu ajengan sanajan bangsat ngahuleng papanggih jeung nikmat eta mah. Gitu nya ditanya gitu ngomong gitu. Pagawean budak ngora sok bubut baban gitu ya teh nyaho betul hayang ka neraka kudu salat wae da lain jalan ka neraka salat mah betul hayang ka dinya dituduh-tuduh ka dieu nyabok itu lah lawora tanyakeun heula ta eta diantawisna kadua hukumna teh sunat matak sok aya urang sunat nu nyebat nyunatan ieu teh hukum. Jadi ngahitanan teh teu wajib dina agama. Nya, bisi karunya mah keun bae. Dah teu aya jelema anu ngagulungan kanyut ti bari teu teu aya. Henteu keun manjangan meusan mah kira-kira fatir mah. Dah hukumna ge sunat henteu ge moal doraka. Dan nu dikudukeun ku agama karamana mah lain ngahitanana tapi ngislamkeunana ta eta. Cekap cenah urang ka putra ku ngahitanan alah nama ciri. Kaditu nama kedah ngelmuan kedah masihan contoh anu sae anu luyu sareng ajaran agama mun turunan urang hayang kana makom rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ta eta mudah-mudahan syukuranana sahibul bait sakeluargi sing janten ibadah anu ditampi ku Allah sarta janji Allah sing kapenak ku anjeunna dunya akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid wal alam abdi teu wantun ngamaknaan Al-Qur'an sanes ngamaknaan ieu mah hanya sebatas persamaan basa sacara ringkas ceuk Allah la in syakartum la azidannakum lamun anjeun tumarima kana pamere kami la azidannakum tungguan isuk pageto ku kami ditamahan deui tapi walain kafartum di mana anjeun dibere ku kami teu nuhun-nuhun acan inna azabila syadid awas adabi di dieu lain siksa di dunya teh aya siksa teh aya dah siksa Allah dikadunyakeun mantong jelema dunya na ge ngaburusut siksa mah ayana di akhirat naon atuh di dunya inna azabila syadid ceuk Allah kagede-gede ditamahan nu aya ku kami bakal dituntut dicokotan deui kitu ya numawi mudah-mudahan sahibul bait syukuranana sing janten ibadah nu ditampi ku Allah urang oge sami sadayana sing kabarokahan panjang yuswa sehat gampir rezeki nu osok kanggo bekal ibadah nu tara mah bekal hirup sapoe-poeun dah itu nya ngan mun sacara kepribadian sacara kajalmian mun tiasa mun rarido diajak yuk urang diajar ibadah nu kiat urang nu mampu urang ku barokah ieu berjamaah rupina urayan ti abdi cekap sakitu hapuntenna anu kasuhun anu sae mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat barokah nu lepat namah da abdi ge jalmi biasa muga-muga bae urang sadaya aya dina magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.